Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bihadrati musallin kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil a'ma wal basir al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa may yataharra khairan fayu'tihi. Wa qala aydan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibayun hayu urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Zat Allah anu Maha Suci, parantos maparinan mangpirang-pirang nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat sehat badan sinareng pikiran, sehingga urang tiasa kempel dina ieu tempat dina raraga wiridan cenah ya, soalnya ieu mah lain ngaji penting ieu mah tadina mah rek ngaji ngan teu jadi. Ieu mah orang wiridan bae. Jadi sebahagian ulama lamun rutinitas urang kapan ya geus rutinitas. Jadi lamun ngitung ngaji mah jauh ya ngaji. Jadi ieu bae wiridan. Lantaran lamun wiridan kari-kari ditinggalkeun makruh hukumna. Jadi kudu terus bae. Anu mudah-mudahan kumpulna dina ieu tempat teh ngajadi sabab wasilah urang digambilkeun sagala urusan urang, dilancarkeun urusan urang, dihasilkeun sadaya pamaksudan urang sadayana, terutama lebih-lebih nyaeta permaksudan urang di akhirat, salamet di akhirat. Sholawat mi wasalam pamugia dilimpah ruahkeun ka baginda alam junjunan urang sadayana, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina, para sahabatna, tabiin, atsba tabiin, dugi ka urang sadayana selaku umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al mukarramun, para kiai, para asatidz, para sepuh, para hujaj, bapak-bapak sadayana anu sami-sami hadir dina ieu tempat, nu teu disebatkeun satu persatuna tapi teu ngirangan rasa hormat pribados ka sadayana. Anu mudah-mudahan urang sadayana selalu aya dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Satikacan pribados satacana ngalanjutkeun masalah dina urusan salat sakedik aya pepeling ya. Inget bae. Naon pancabaya anu gede nyaeta dua perkara. Pasadun kabirun, karuksakan di manusia teh aya dua perkara anu gede. Hiji al alim lam ya'mal bi ilmihi, kaduana al jahil lan jelema bodoh teu daek nyar ilmu. Jadi lain jelema bodoh, jelema tukang ibadah tapi teu daek ngaji. Sakitu ngomong lempeng mah. Jelema alim ongkoh geus nyaho hukumna tapi teu diamalkeun. Puguh ba'da magrib teh salat rawatib 2 rakaat geus apal bahwa eta sunah rawatib, sunah muakkad.
geus nyaho jang ngaji bae tapi teu diamalkeun berarti jelas teu manfaat eta teh bagian fasadun kabirun. Jadi lain alim bae lain kiai, jadi lain kudu kiai bae, jadi saha bae anu geus terang berarti hukumna bahwa salat 2 rakaat modelna contohna 2 rakaat ba'da maghrib eta teh sunah muakkad kari-kari henteu di dilaksanakeun maka eta teh fasadun kabirun. Kaduana jelema tukang ngaduduk bae ibadah salat puasa wiridan terus bae tapi teu daek ngaji sarua fasadun kabirun lantaran eueuhna naonan ibadahna. Kembali deui kunaon urang ngaji kudu lantaran buahna ilmu teh nyaeta amal. Jadi al alim lam ya'mal bi ilmihi fahuwa kal jahil sarua bae gitu. Jadi urang ongkoh ngaji bae tapi teu deuk diamalkeun atuh sarua bae doang bodoh-bodoh kene bae. Jadi lain khusus ka jelema nu alim lain ka jelema kiai lain. Jadi urang bae ge selaku jelema anu teu bisa tapi terang hukumna tapi teu daekeun digawean teu diamalkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Salat deui. Urang uprek-uprekan dina urusan salat bae. Jadi ngaji bae. Tah nu leuwih cak abdi mah nu leuwih penting deui wayahna lamun ngaji di bagian tauhid eta kudu hadir. Gitu lantaran ilmu tauhid teh sebagian dari non kata lain ilmu ma'rifah. Itu dina tauhid teh ilmu ma'rifah wayahna kudu hadir eta. Jadi lantaran salat bae urang uprek-uprekan dina fikih sanajan sah salatna tapi urang teu wauh jeung Allah, teu kenal jeung Allah, maka eueuhna naonan salatna. Tauhidna gitu. Urang salat tapi Allahna teu wauh ka Allahna. Ya wauh ja aing sok ngadoa kumaha Allahumma rzuqni ngadoa. Anu dimaksud di dinya teh anu dimaksud alif lam ha. Urang ngadoa ka Allah tapi anu dituju urang teh alif lam ha. Jadi lain zat anu dingaranan Allah. Maka eta kudu gitu kudu anu dimaksud ku ngadoa urang teh zat anu dingaranan Allah. Jadi lain alif lam ha lain. Itu. Jadi lamun urang ngadoa nyan ukur ya Allah tapi teu wauh kana Allahna. Wauh mentak giliran ngaji tauhid wayahna kudu hadir lantaran eta anu bakal ngabenerkeun urang anu bakal narima kana ibadah urang. Jadi sanajan saur hadis teh aya bahasa kitu nya as-shalatu awalu ma yuhasabu yaumal qiyamati. As-shalah itunya awalu ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama sekali dihisab ku Allah ke jaga di yaumil kiamat salat ngan salat anu kumaha. Jadi idza sholahat sairu amalihi idza fasadat sairu amalihi. Jadi lamun cak kolot baheula teh mah lamun hayang bener mah benerkeun bae heula salatna. Itu hayang bener mah hirup lamun hayang benerkeun salatna. Salat hayang bener teh kumaha? Tah dibarengan ku ilmu anu ngenal ka Allah. Sah masa fikihna tapi teu wauh teu kenal ka Allah maka teu ditarima. Penting tauhid eta jadi awal sekali. Sebagai aya ulama nu ngomongkeun awal insan. Jadi pohon beta pertama sekali manusia diwajibkeun teh nyaeta ilmu tauhid, ilmu ma'rifah. Jadi memeh salat, heula memeh ilmu. Wah hari gitu mah cenah teu kudu salat heula aing belajar ilmu tauhid atuh ulah. Jadi dibarengan diiringi orang sholat terus ngaji terus ulah sampai ditinggalkan. Jadi lamun giliran tauhid wayahna. Jadi supaya orang sholatna
wow Allah di dieu rek nyaritakeun saeutika can dina bag-bagan salat perkara anu ngabatalkeun kana salat. Wah hafal kabeh aing urusan salat mah ya. Ngan waloba-loba ya saeutik bae. Wa tabdulu bi ziyadati ruknin fa'liyin. Batal salatna hiji jelma baik itu makmum ke imam munfarid batal salatna ku pedah bi ziyadati ruknin fa'liyin ku pedah nambahan rukun bangsa pagawean itu orang geus ruku Allahu akbar ruku Sami Allahu liman hamidah udang itidal berarti geus kitu ruku deui urang balik deui ruku eta batal salatna geus ngarti amda ngalakukeun seperti kitu teh tah jadi ngulang rukun atau ngabalikan deui rukun teh nambahan rukun teh ku peda amdan sengaja jadi henteu aya poho atau henteu aya nu sejen lah aya unsur sejen berarti timbul pertanyaan kumaha lamun ayeuna urangna mutabaah jeung si imam urang makmum contoh li ghairi mutaba'atin nambahan rukun bangsa pagawean teh sengaja li ghairi mutaba'atin lain karena mutaba'ah jeung si imam di dieu kaziyadati rukuin seperti nambahan ruku mah contohna urang salat jadi makmum urang salat jadi makmum begitu urang ruku Allahu akbar ruku nah urang sugan urang masih imam geus hudang tina ruku we urang nangtung Allah sami Allah liman horeng imam ruku keneh maka urang wajib kudu mutabaah itunya balik deui itu berarti kan urang dua kali tarukuna nambahan eta mah henteu ngabatalkeun kana salat. Ngopi atau ngerokok sok cempling gitu aing maneh. Kan lamun itu behelanan ulah panjang-panjang lamun dipanjangkeun bisa bae kayak lamun dina kitab sejen mah abdi gasa pernah ngajelaskeun dina kitab Nihayatul Jin mah eta diperdetil deui kumaha hudangna ieu lamun ngabalikan teh gitu geus heulanan kitu behelanan nah ieu nya wa illam yatma'inna fihi di dia au sujudin atawa sujud disugan urang mah si imam teh geus hudang hiji contohna dua ya contohna atawa urang masbok nya begitu urang datang ke masjid si imam teh keur sujud maka urang takbir Allahu akbar maka urang wajib kudu mutabaah jeung si imam sujud nya langsung sujud Allahu akbar sujud tah eta teh pan sujud nu teh di eta teh dihitung dina rakaat urang mah berarti kan urang nambahan rukun tah eta mah teu mantak ngabatalkeun di dinya mah
Kumaha lamun ayeuna sengaja ya, sengaja tadi ge ban ngabatalkeunna sengajanya, sengaja orang nambahan rukun bangsa pagawean. Urang ruku Allahu akbar ruku. Sami Allahu liman hamidah. Urang ruku deui. Rukuna Allahu akbar langsung hudang deui gitu tah. Sok sanajan wa illam yatma'anna fihi sanajan barih teu tumaninah dina rukuna, sanajan barih teu tumaninah dina sujudna, lamun urang nambahan rukun bangsa pagawean tetap batal salat. Jadi meureun begitu sujud Allahu akbar Allah kieu deui kieu tah. Sorangan ieu keur salat sorangan. Beda tadinya, beda tadi mah keur mutabaah ka si imam. Jadi lain salat sorangan. Batal tetap. Atuh batal kabehan berarti. Si imam BBG. Si imam ge batal lamun si makmum berarti lamun nempo si imam teh batal mufaroqah langsung. Gitu. Lamun nuturkeun si imam babab. Tetap lamun nuturkeun si imam batal, lamun tamak kudu nempok kitu perbatalan tetep mufaroqah gitu si makmumna. Ulah nuturkeun pugu geus ngabatalkeun. Kalah ilu gitu. Pan teh nyaho si makmum mah. Teu hafal sengaja jeung teu sengajana. Terus wa minhu sebagian ngabatalkeun ya kama qala syekhuna ayan haniyal jalisu ila an tuhadhiya jabhatuhu ma amama rukbataihi. Sebagian ngabatalkeun sana salat ayan haniya melengkungna jalma anu diu ila an tuhadhiya jabhatuhu nepikeun kana ngalempengan kana tarangna ngalempengan eta tarang nasi jelema nu salat abari diuk kana belah hareupeun dengkul. Kan praktek salat jelema nu diuk mah eta antara ruku jeung sujud teh rada aya bersebeda saeutik gitu. Jadi lamun salat kieu meureun ruku tawaruk kieu. Jadi ari ruku mangan kieu doang, ari sujud mah ngalewatan kana tukurna. Ayeuna urang ruku salat nu diuk teh Allahu akbar subhana rabbiyal sami Allahu liman aju ruku deui kieu deui ye kitu nya tetep eta batal salatna salat anu diuk teh walau li tahsili tawarrukihi sanajan tujuanana manehna kieu teh tadi teh nya eta tujuanna supaya beunang lungguh tawarrukna. Maya, pan lungguh tawaruk teh kieu nya. Beureun lungguh tawarukna kurang pas, itu kurang pas. Kari-kari maena ruku Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Eta manehna kitu deui tah ngarobahkeun kieu tujuanna hayang ngabagus supaya hasil lungguh tawarukna. Walau litasili tawaruki sok sanajan bari tujuana supaya hasil lungguh tawarukna tetap dirinya ngabatalkeun kana salat atawa lungguh iftiros anu eta lungguh tawaruk atawa lungguh iftiros teh disunahkeun. Jadi urang anu lungguh anu salatna diuk teh sunahna baik pake lungguhna lungguh iftiros atawa lungguh tawaruk eta sunah. Sok sakapeung ayanya bisa bae jadi sok ngalonjor mah heuras pan heuras tukuna ngalonjor ka hareup tapi anu disunahkeun mah ieu teh nya tawaruk atawa iftiros. Terjadina urang nambahan rukun anu seperti gitu tadi tah artilah tadi tah naon
lantaran bisa ngabatalkeun li annal mubtila la yugtafaru lil mandub, lantaran tujuanana ngudag-ngudag sunah gitu nya, lantaran tujuan yang ngudag-ngudag li antaran batalna salat teh henteu bisa dihampura tujuan ngudag-ngudag sunah gitu. Jadi batal teh moal bisa kahalangan ku paedah ngejar hayang sunah, juga paedah sunah na lungguh tawaruk ya kurang pas lungguh tawaruk maena rubah deh sehingga ieu tarang teh liwat ieu 2 kali batal salat. Arti bae lah. Wa yugtafarul qu'udul yasiru bi qadri jalsatil istirahati qabla sujudi. Dihampura. Jadi berarti di dia teu mantak ngabatalkeun kana salat nambahan rukun. Lain rukun ya. Nambahan diuk. Gerakan anu diukna di dieu sakedeung bi qadri jalsatil istirahati saukuraneun lungguh istirahat qabla sujudi terjadi memeh sujud. Biasana orang tinangtung teh yo. Praktek ya. Praktek. Sami Allah liman hamidah. Allah. Yuk keula sakedeung rak sujud Allahu akbar. Jadi tinangtung teh ya. Allahu akbar. Aya diukan ya sakedeung gitu. Eta mah wa yugtafaru dihampura. Dihampura artina teu mantak ngabatalkeun kana salat. Saukuraneun lungguh istirahat sakedeung istirahat bae. Jadi sok lungguh istirahat teh orangnya balik deui lungguh istirahat ya urang teh sok lungguh istirahat dina tahiyat awal dina rakaat awal teu sujud kadua Allahu akbar subhana rabbiyal a'la deuk udang nya lungguh istirahat eta yuk istirahat ngaranna eta saukuraneun lungguh istirahat ama sunah ya. Langsung teu naon. Langsung teu naon. Jadi tidak aya dieu kan langsung Allah, langsung teh ya Allahu akbar. Teu meunang ganjaran lungguh istirahat berarti judi wa ba'da sajdati tilawati jeung saparantosna jeung santosna sujud tilawah. Jarang digawean di masjid tilawah mah baca alif lam mim tajil ge terabas gitu ya sujud tilawah. Panjang teuing gitu. Jadi bahasana iktisor gitu. Antak kunaon di urang jarang dipake ta salat subuh alif lam mim tanjil surat sajadah lantaran aya sujud tilawahna. Lain embung make sujud tilawahna lain. Gitu. Itu lain. Lantaran lamun ditinggalkeun eta makruh Pak. Gitu. Sujud tilawah eta ditinggalkeun urang ngalewatan sujud tilawah tadi tas seayat sajadah kari-kari teu sujud makruh. Maca Quran ge lamun manggihan eta urang sujud eta. Dua kali. Dua kali.
lunggutan mah kudu pindah heula ka lunggut. Wa ba'da salami imamin masbukin fi ghairi mahalli tasyahudihi. Jeung saparantosna uluk salam nasi imam na masbuk fi ghairi mahalli tasyahudihi, lain dina tempat tahiyatna. Seperti orang kan masbuknya si imamna assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, orang dinya henteu buru-buru langtung diuk langsung nya teu buru-buru sanggeusna uluk salam nasi imam banda salam imam masbuk lain dina tempat urang mah penangtung uluk salam diuk heula sakedeung. Amma wuku ziyadati sahwan kumaha lamun nambahan rukuna teh pohoan atawa teu terang hukumna. Kejadian seperti tadi nambahan rukun bangsa pagawean ieu mah pohoan tadi ngaran pohoan mah tuh ingat gitu. Au jahlan atau memang teu terang hukumna di dieu teh kakarak asup Islam atawa hirup di pedalaman anu jauh ka ulama ka santri. Nambahan rukun tumibana nambahan rukun poho atawa bodo tapi bodona bodo makdur tadi teh akarak asup Islam atawa hirup di jauh ka santri ka ulama eta mah falru teu mantak ngamadorotkeun hartina teu mantak ngabatalkeun kana salatna. Sarapal tama di dia kaziyadati sunnatin kumaha lamun ayeuna nambahan rukun bangsa pagawean nambahan rukun seueur imali nambahan rukun kaziyadati sunnatin kumaha lamun ayeuna nambahanna teh sunah nambahan pagawean anu disunahkeun hukumna fala yaduru maka teu mantak jadi ngabatalkeun teu mantak jadi madorot artina teu naon-naon seperti di mana kaziyadati sunnatin seperti nambahan sunah teh karof ilyadaini fi ghairi mahallihi lain dina tempatna ngangkat dua leungeun lain dina tempatna mana seperti dina rakaat pertamanya mantas sujud Allah ngangkat bae ka luhur jadi henteu disunahkeun paneta jadi dina rakaat pertama wasi sering ieu teh sering lamun henteu ngaji mah dak abdi mah pasti kitu bae gitu yakin anu ngaji ge kadang-kadang gitu bae komo teu ngaji mah gitu jadi dina rakaat pertama rakaat katilu eta lamun salatna bangsa 4 rakaat eta dina mantas hudang sujud langsung nangtung teh lamun henteu ngaji mah pasti bisa dipastikan eta sering ngangkat dua leungeun bae sirago jadi ieu mah praktek soalna sunah-sunah ge sok sering bae ateul kitu nya urang lari geus ngaji mah jadi urang sujud Allah subhana rabbiyal ieu rakaat pertama atawa rakaat katilu Allah bar tak kudu naman teu ngangkat kari-kari mah Allahu akbar Allah bar rakaat pertama atau rakaat katilu teu nya nambahan kangkatna dua leungeun eta teu mantak jadi batal salat
Palaya duru sarua teu mantak. Tapi henteu disunahkeun, malah nambahan sunah. Kitu nya, nambahan sunah manehna teh ya eta teu mantak ngabatalkeun kana salatna. Malah lamun sunah di henteu disunahkeun digawean jatuh kana makruh. Loba dina rakaat katilu rakaat kadua lantaran anu disunahkeun mah opat tempat. Hiji takbir, kaduana dina tahiyat awal hudang Allah gitu ya. Rek ruku nya Allahu akbar ngangkat dua leungeun itu. Terus i'tidal sami Allah liman hamidah sunah. Terus tas tahiyat awal hudang gitu geusnya tadi sunahkeun kari-kari henteu disunahkeun di gawean be dilaksanakeun be kurang puguh henteu dititah. Nah, ngan di dinya lamun dina tahiyat lamun dina rakaat pertama atawa rakaat katilu aya perebutan ulama sih, aya perdebatan ulama di dinya. Lamun make lungguh istirahat mah sunah ngangkat dua leungeun. Tapi lamun henteu make lungguh istirahat mah teu disunahkeun. Ari sebagian ulama mah rek make lungguh istirahat tah rek henteu tah tetep teu disunahkeun. Eta mah rek make nu mana bae. Lamun urang teu make lungguh istirahat geus ulah make teu disunahkeun jelas. Tapi lamun make lungguh istirahat rek diangkat ta leungeunna rek henteu naon sunah bae. Sebagian ulama ngankil wal kael kan. Jam 10. Kebal-kebal ngaji fikih mah yang auruk min qauliyin di dia wuku amma wuku ziyadati ka ziyadati ruknin qaulin kal fatihati. Mana jawabna ya? Saruanya teu disun teu palaya buru keneh. Teu mantak ngabatalkeun kana salatna nambahan rukun bangsa ucapan seperti maca Fatihah atawa nambahan rukun bangsa pagawean tujuanana rek mutabaah jeung si imam, rek nuturkeun si imam. Eta teu mantak ngabatalkeun la fala yaduru sarua teu mantak ngamadrokeun teu ngabatalkeun. Contohna seperti kieu tapi dina keterangan mananya abdi ningali asal kieu urang geus maca Fatihah ya. Geus beres Fatihah. Begitu urang ngabalikan deui Fatihah. Tah, anu nekadkeun bahwa Fatihah anu kadua teh rukun. Tadi dinya lamun teu dianggeuskeun atawa henteu salah babacaana teu sah salatna. Berarti kitu. Kita kitu bacaana. Jadi kan Fatihah teh rukun. Pugu urang geus maca Fatihah. Maca Fatihah di lamun nekadkeun Fatihah anu kadua teh Fatihah rukun, berarti kari-kari henteu dianggeuskeun atawa salah babacaana henteu bener, batal salatna. Kecuali nekadkeun Fatihah anu kaduana surat, babacaan surat. Aduh. Surat teu hafal hiji ge Fatihah mah hafal Fatihah deui tapi tujuanna manehna Fatihah surat gitunya gitu. Henteu. Tuh. Jadi karake siratal ladzina an'amta alaihim imamna geus atawa langsung ruku gitu. Atawa henteu bener lah salah babacaana gitu. Teu nanaon. Kaan rakaat
au fa'lin atau fi'lin atau rukun bangsa pagawean limutabaati karena tujuanana anut kanu jadi imam ka an raka'a au sajada qabla imamihi ya urang nambahan rukun bangsa pagawean tujuanana rek mutabaah jeung si imam tadi seperti ya urang keur salat ya Allahu Akbar urang keur ruku datang rombongan berjamaah ya datang rombongan berjamaah urang keur ruku kari-kari orang begitu hudang datang rombongan Allahu Akbar urang ngamakmum ka manehna imam kan ruku deui itu rombongan tuh adi dinya mah meunang urang ruku deui gitu itu paham teu kauji eta ilmu eta wih rombongan jamaah datang ya kumaha yang dilewatkan aya ilmu nu dihareup mananya ya waktu mepet detik deh ngopi heula ngopi tadinya geus tama oh kaji teka panggih leungit itu dicirian ya eta masalah eta padahal mah jadi kieu penjelasan saya jadi eueuh keterangan mah teu tempo urang keur salat meunang sarakaat artinya menang sarakaat Allahu Akbar geus beres urang menang sarakaat datang rombongan berjamaah tuh eta kaoji urang datang rombongan berjamaah eta urang lamun sakira-kirana dibereskeun ditamatkeun 2 rakaat urang diniatkeun langsung kana pindah kana salat sunah mutlak artinya 2 rakaatkeun lamun sakira-kirana sampurna bakal anggeus 2 rakaat maka anggeuskeun itu terus orang milu berjamaah itu nah kumaha lamun teu kaburu sebahagian ulama geus tahiyat bae didinya itu geus begitu bahkan sebagian ulama di mah geus putuskeun bae berarti pentingna berjamaah teh didinya jadi bukan lain hanya urang keur nganggur bae kudu berjamaah lain urang keur salat bae ge aya rombongan berjamaah tah urang putuskeun lamun sakira-kira teh udah gitu eureun kan lempengna di mananya bahasana ya detik deh ya wanudiba limun faridin ro'a jamaatan di mana disunahkeun ka jelema anu salat sorangan di mana ningali kana rombongan berjamaah kari-kari ayyuqalliba farduhu kudu mindahkeun ngabalikeun kana farduna teh ya itu ada na teh ya lal faiti tapi lain sholat kodo ya lal faiti lain sholat kodo naflan mutlakon dipindahkan dibalikkan karena sholat sunnah mutlak terus kumaha wa yusallimu min rakaataini maka uluk salam manehna menang 2 rakaat ilu rombongan jeung berjamaah ilu rombongan berjamaah soteh disunahkeun ilu jeung rombongan berjamaah teh titah uluk salam 2 rakaat soteh idza lam yakum lisalisat bila mana manehna lain nangtung keur dina rakaat katilu salat zuhur urang salat zuhur menang rakaat katilu rakaat kari-kari aya rombongan berjamaah ulah eta mah jadi teruskeun bae gitu
idza lam yakum lisalisatin bila mana urang lain nangtung dina rakaat katilu kumaha lamun rakaat kadua anggeuskeun rakaat kadua gitu ya. Terus asup kana rombongan berjamaah. Tapi in khosya fautul jamaati in tammama rakaataini ustuhibalahu qat musalla. Lamun sakira-kira nyampurnakeun manehna 2 rakaat gitu ya. Lamun manehna nyampurnakeun 2 rakaat maka disunahkeun balik deh. Lamun nyampurnakeun 2 rakaat ustuhiba disunahkeun kana eta jelema mutuskeun kana salat. Balik deui. Kan ya. Ustuhiba lain. Oh, koma balik deh. Ustuhibba qat'us sholati wastinafuhu jama'atan. Jadi lamun urang teu bisa disampurnakeun maka sarokat Allah tanca sarokat lah di rakaat pertama Allahu akbar kari-kari datang rombongan berjamaah maka ustuhibba qat'u megatkeun salat. Terus kumaha wastinafuhu babarengan maena ngamimitian deui maena salat berjamaah sakitu eta mah. Jadi lamun kira-kira kaudag mah kasusul mah ieu urang 2 rakaat bakal berjamaah jeung maena maka eta mah bereskeun beh heula uluk salam 2 rakaat langsung buru-buru asup. Kata salat lohor karak 2 rakaat pindahkeun niatna ti salat fardu tadi kana salat sunah mutlak. Saking pentingna berjamaah mantap disarankeun jasa berjamaah teh eta ka Robi kanu jadi faedahna sebagian guru mah berjamaah eta kumaha coba jadi susuganan bae dina rombongan berjamaah. Allah pertama ningali eta kana imamna salatna kumaha ieu. Jadi imamna geus ngomong luhur teh mah ieu mun ngomong luhur jadi imamna kumaha ieu di makom mana si imam lamun makomna makom usul gitu ya maka kabeh jamaahna digolongkeun jeung si imam lagi rombeng itu rombeng bogohan boro-boro salat lagi inget kana japir bae gitu kan itu kari-kari si makmumna aya tah nu salatna usul gitu salatna gitu maka kabeh imam berikutnya dihijikeun jeung eta dihitungkan eta bae mantak ditekenkeun kudu berjamaah ge itu untuk beraku di dieu ngomong komo wae usul ya itu itu hebatna berjamaah gitu sekali deui geus peuting gitu ieu mah geus jam sejam hampir sejam. Insyaallah mudah-mudahan aya manfaatna sakitu panginten tiasa disampaikan mudah-mudahan aya manfaatna paling penting ngaji. Jadi istighfarna urang mah ngaji sakitu doang. Jadi hese urang lamun ngomongkeun ibadah mah hese. Jadi sebagian saur guru ngomongkeun jadi istighfarna jelema awam mah ngaji. Jadi sanajan bari istighfar bae kitu ibaratna zikir bae atawa naon bae ari henteu ngaji mah eueuna naonan. Jadi mudah-mudahan jadi supaya tujuan naon salat eta ngajadi dangdanan kana hate urang. Salat bae tapi henteu ngaji teu ngajadi dangdanan kana hate urang. Ongkoh salat, ongkoh ngomongkeun batur. Ongkoh salat, ongkoh sirik dengki aya bae. Berarti salat teu ngajadi dangdanan kana awak kana hatena. Usahakeun supaya ngajadi dangdanan. Jadi orang ngawirid be ongkoh seperti orangnya punten-punten orang la ilaha illallah dina lapad la ilaha illallah teh lam huruf napi terakhir aya istisna lamun urang ngaji rada jeroan saeutik ngabogaan paedah qosor di mana urang ayana qosor qolam tah ta'in tah didinya qosor ifrad gitu lamun di jero hate urang berarti aya we wong rada leueur ya kan tadi teh abadal haji jadi pan urang tas salat la ilaha illallah bae ya dikir bae tas salat urang sok ya
tapi henteu ditentukeun kurang dzikir anu mana qosor ifrad tah qosor ta'yin tah qosor qalab tah gitu. Jadi lamun qosor ta'yin mah urang hatena jadi lamun qosor ta'yin mah seperti urang kufur kumaha. Jadi urang mah mangeranan karena duit, contoh duit. Ingat karena duit deh sholat tak. Urang moal dahar lamun teu boga duit. Berarti mangeran karena duit, berarti urang didinya. La ilaha illallah qasar. Eta mah kudu mawa biasa ya. Bias beureum. Ditekadkeun nu pangsaeutikna bae Mang Ayang gitu nya. Tekadkeun 3 apa 4, 3 apa 4. 3. Gitu. Atuh 4 apa 5, 4 apa 5 kumaha tadina eta atuh geus leuwih eta mah. Gitu. Ingat 3 4 kan terakhir sujud sahwi. Sujud sahwina atuh teu bisa-bisa amat mah atuh eta bae biasa. Keur lam nu di ieu nama subhanalladzi la yanamu wala yasu eta. Teret ke karobi apal fotokopi. Ya sakitu bae panginten nu biasa disampaikan mudah-mudahan aya manfaatna aya barokahna ka urang sadayana. Hapunten tina samudaya kelapatan sareng keluputan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.